Mang sebelah. Sering ditanyain kabar, Aceng akhirnya mulai melakukan vlog lagi setelah sekian lama. Dikarenakan akhir-akhir ini, Aceng sedang banyak kegiatan di kampungnya yang membuat dia sulit untuk membuat video vlog dan hanya bisa membuat video short saja. Tapi karena merasa bersalah telah membuat para subscriber menunggu, membuat Aceng mulai nge-vlog lagi, meski besoknya Aceng akan ada ujian akhir semester. Wih, Mang. Ari hayam sebelah. Anu mana? Aya madag. Iya tah ieu. Anu teh. Pele. Nyalah kita apa? Hayam pelung ya. Suratuzen. Suratuzen. Salah sebelah eta teh. Suratus lima puluh. 50. 140 geningannya sekeut teh. Oke. Ari anu leutikna tuh. Itu tuh leutik tuh bayi-bayina sebelah tah. 3,000. 3.000. Alah. Murah ya geningannya anu leutik mah. 3.000. Ya kalau misalnya segera investasi kasih anu leutik, teu nu ageng dijual ka dieu. Tapi bakal balik modal mah. A few moments later. Iya tah, aya nu naos bae kamari, Japati nya. Mang, ieu Japati teh sebenarnya Sepasang 50.00. berapa? 50,000. 50. Ya. 50.000 sepasang. Tapi anu lain jami anu ngukut Japati perang apa nyata kasumur atau henteu, tapi cek barudak eta kumaha? Japati sapasang 50.000 eta worth it teh nya kanggo aranjeun anu resep Japati. A few minutes later. Ya oke ya, lamun telepat mah aya nanya soal manuk, tapi lain Japati, ngan abi hilabi di mana eta komentarna. Karena mah ayo naroskeun burung hantu, ngan abi hilabi di mana eta nu komen. Burung hantu eta seberang. Mang, iya burung hantu seberang. Oh, 150. Hijina, cenah. Ini kan? Bentar hiji. Hijina 150.000, guys. Cek marane worth it ya, 150. Kamu worth it tadi we. A few inches later. Geuningan aya geus gogeder euy. Ieu tah satu nu sok ditanyaan baheula ngan taya-taya wae pas tadi ngupload sugar geder ieu. Hargana senena tadi kalau ditanya-tanya teh 250.000 hiji. Cek marane teh worth it teu? Sugar gather 250.000 hiji. Pun worth it, like-nya. Kata minimal ngomen lah. 12 seconds later. Ieu tah hayam versi mini euy, aya geuningan. Versi kate. Mun si harganya Pak. Hayam versi leutik. Hargana cenah mah 150.000 sapasang. Tapi sebenarnya aya oge 100.000 nya. Kata terang mana ya? Dari sebutkeun 100.000 Cek marane worth it tuh. Cek aranjeun nya, papura. Cek aranjeun eta 100.000 pasang kanggo HMKT worth it tuh. Kamu worth it ka dieu we nya di Garut. 3 days later. Ieu tah karesan sebagai satu panutup. Datang lu saya mana ing? Tuh, ini saya nak. Dia sebagai panutup ya, mumpung kos asup seberapa hari dinya Idul Adha teh? 8 harinya. 8 harian deui Idul Adha ieu sekalisan ya. Jadi aya embe anu ngora keneh. Tuh. Hargana cenah 700.000. Kanggo embe tah. Nabi terang itu embe naon teh? Mun ngapal komennya. Ieu embe naon 700.000. Berapa ratus? 700 aja. Meanwhile. Embe eta kitu anu dikurbankeun kudu umur sabaraha nya?
Apa tuh badak? Mbak kuduna di kurban anu umur seberapa? Abi tapal ya? Komennya? 3 weeks later. BSOG nya barudak ya kanggo sadayana anu atos nonton, anu atos ngomen oge hampun pisan teka jawab wae teh komenana ku sabab ya abina punten pisan ya teu masih kabar sibuk-sibuk nanang jadi nungguan loba. Dia pokokna mah hatur nuhun jeung hapunten pisan kanggo sadayana jeung hatur nuhun oge sekali deui kanggo tos nonton. Pokokna mah sing aya rezekina we nya. Ya Mang. 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 Salam teman. Ya. Thank you. Thank you my friends. Minum dulu kopi dai. Ah. No coffee, no life. Yo, and don't forget to subscribe. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Holas.